Nah kasar gitu nih. Ceplosan. Aku. Naon? Ya oleh HP atuh. Udah habis dicoona. Kemarin enggeus. Mau mah sekedeng atuh. Kabarnya dicoba bosen. Hapek. Oh sih mah mental. Belah. Tuh. Teka bitak itu ku tetangga. Kamari beli motor, Terus. beli emas, Terus. beli sawah, Terus. beli imah anyar, Terus. beli salaki deui. Anjing. Kebaik. Terus saya kumaha? Nya atuh. Ayang. Nya atuh saha embung salakina dipamulikeun emas, imah, motor, mobil. So, panjang hirup teh kieu wae. Nya ka pasar abdi kelempang. Nya Oke. Ku papi dipamiserkeun. Cadaya nu ku mami hoyong nya atuh kudu eta mah. mobil dipeserkeun. Nya mobil Bisa. harus Tetangga beli kulkas, tetangga beli kulkas meli ada sawah. tetangga beli sawah meli kan tetangga modal kami ngilu modal bedok anjing. Duduk lagi kopi bos. Anjing bako asup iya mik lain mik atau aku mau pergi oh nya iya budak SMP. Oh iya mah buluan Oh iya lu halus nah muringkel lagi oh nya muringkel hidung seminung panggi pas mandi mau duduk ada heras ya. hari ini sarwa mik nih yang badak dia mah oh iya maknya gede tilu tapi dah air diasupkan mah emoy gitu hanet anjing anjing teh cik ngan gede hungkul ini mah nah boleh sih ya anjing ngacas sok anjing pergi goblok nggak sih iya jasa 300 di wani nih Wani ya tuh 300 plus kamar. ada itu naon ada teh alat musik Naon marana teh bonang mun maneh boning saya nyapa kieu. bisa makan itu Ini kenapa? Bisa. Saya lagi. oh ini gitu Neng, hai neng. Orang uwa. Jangan main tuh kita cara rapi. Mungkin dipencet. Pencetan we. Sebari. Uwu mantap. Ya tuh. Isuk deh mau isuk wae. Suka gaul pan. Bukan aya balik gawe Capek balik gaul. Ayeuna keur semangat bugar. Keur bugar ge keur perkasa ayeuna mah ya. Ya moal. Gitu insecure. Sepeda merang-merang. Ayah. Lila ya tuh. Kalau macam rapi itu. Ku aya dipencetan. Pencetan yang Ayo itu dipencetan. Tuh atuh. Ya ayo orang Macetan teh dari aya ka hayang macetan. lain gitu, dah itu kebutuhan. Ayo atuh nih. Wah, Waka dobol, waka dompret. Cerot. Udah tuh enak juga. Oh ya gimana tuh hujan tuh. Aku naon atuh ayo nih. rapi. Cek gede masih gede. Tapi 3M halangan. Baik jangan atuh kak.
Oh, mereka tuh yang harus serangan. Anjing. Kemarin bonceng ku si Itang. Lagi ke pasar tuh mending Lagi ke pasar, lagi ke pasar. pas udah nganterkeun wae sok kitu molor pegawaian teh. Atuh lah kasih Itang tuh, ida eta teh babaladan kene. Saya eta mah tukang ojek atuh mending. Alasan wae ah. Gitu. Jadinya ge kemarin jokin dangdut naon sok. Udah bae da perkaulan eta mah tuh. Perkaulan perkaulan. Buru duitnya we lo lain risiko mah. Udah bae we atuh udah tuh menang ngalah urang eta. Ya bukan naon bikin pamajikan. Kapan nangis dibikeun eta mah ieu mah diajang senang-senang urang butuh refreshing kan tong maneh dibonceng ku si Itang naon eta. Nanaonan dibonceng ku si Itang atuh. Aya urang nih maksudnya dihargaan pisan jadi kalau kita. Jadinya lagi sore atuh. Iya dan naon udangkeun atuh. Benar, diundangkeun kumaha? Mari kunci sok. Kunci kana boba kuncina. Kan jero kunci lagi. Duro alasan aya yang ngomong boba kasih Itang mah. Ngobrol naon atuh nih sok kali teh Uji dah. itu didinya naon kamari ulinya harus dangdut joget mau nyong. Pan eta mah kaul tuh. Kaul mah di luar panggung tuh di ulin segala. Ibu wae jika nu bogoh kitu kasih Itang teh. Lain bogo-bogo. Naon sok. Eta mah nganter ka pasar. Ngantur sakirana bogoh juga gawean si Itang. Tadi hargaan bisa jadi salah kita ini. Sia yang naon? Baik orang bisa. Ya orang bisa. Tos. Ya, mudahnya. Pasar gitu.